Duh, nges berang nih teh pantesan 6:30. Wah, kudu net digawe ya. Bahaya bisa dipecat kedunungan ya telat mah. Pik gawe tuh sararea. Gawe. Gawe. Oh, syukur atuh ai sararea mah gawe. Oh, sih kemana? Nempo nu gawe engge ka jero. Oh, Eta mah sing balik gawena eta menika saldo mah can aya gitu cara nu can daharannya semangat gawe mah semangat ah. heeh. Alhamdulillah ya Allah aing mah. Ieu mah. Kajen imah ladang pamajikan gawe di luar negeri. Alhamdulillah aing. Meski 60% geus pasti mah bakal angeus da. Soalna majikan dilakane di luar negeri nama. Bener tuh. Aing nang pamajikan oge lah da ayeuna mah geus kusum. Istirahat heula ngopi heula. Capek oge nih. Duh, ya Allah. Duh, alhamdulillah ya, aya dogan. Noh, main sudah lapar. Ya. Mana ngomong-ngomong si Ebon ka mana itu cenah mah digawe tapi eueuh geuning sugan belah dia. Astagfirullahaladzim. Bon, ai manehna naonan ieu teh? Kurang istirahat heula. Aduh, lain maksudnya istirahat heula ieu. Batur mah keur meujeuh-meujeuhna sibuk itu di garawe ai maneh karah kadiuk di dieu aing mah. Kurang gitu tadi gawe mangan maksudnya heeh geus gawe terusnya diuk heula teu kuat kitu nginum heula. Aduh. Papan maksudna teh meureunnan teu enak tuh kudu sawareh. Intina mah batur bari jarak jag ongkoh 1000 gareto. Ai maneh nyaeta aduh karah kadiuk aing mah di dieu bari nyaneut pisan teu hayang nyaneut. Pan aing mah maksudna teh bon ngaran-ngaran geus digawekeun mah pan meureun aing teh rugi kudu ngagaji. Kieu lah ayeuna mah. Geus we, ayeuna mah balik we. Geus we gaweana ge nepi ka ayeuna. Urang kumaha meureun teu gawe dieu mah. Wayahna we lah da aing oge atuh rugi bon aing ngagaji nu kieu mah. Oh, heeh bae atuh mah. Geus lah balik ah. Geus moal balik bon. Heeh mangga mangnya. Ya Allah Umi, kieu geuning karasana jadi jelema cacat mah. Ngemis dilarang, dagang pajarkeun teu formalitas. Tetangga eueun peduli, ugo oge dasar jelema teu boga. Pemerintah mah teh ka mana pajarkeun teh subur makmur. Ayeuna aya di imah gawe teu kapake, serba salah ya Allah Umi. Umi andaina teu umi heula mau teh urang heula. Meureun urang teh moal kieu urang pamuntangan. Lamun keneh aya umi mah aya pamuntangan umi. Bon. Keur naon ari maneh di dieu? Urang mah kangen kan jadi kolot eta. Kurang teh diteangan biar teh ka imah ka itu. Eueuh cenah cek tetangga teh digawe, di kapagawean eueuh deui geus dieureunkeun cenah maneh. Urang dieureunkeun da puge kayan cacat, kurang tanaga teu kapake intina mah gitu. Heeh. Sing sabar we Bod nya ku kaayaan maneh da kudu narimakeun kana nasib maneh teh meureun kaayaan kieu ngan ulah
putus asa we, ulah putus harapan, kudu semangat hirup mah. Orang bingung kadang kalau keur sorangan teu penting kayan hirup sorangan mah esok bingung orang teh nyata. Hampura we urang sebagai babaturan teu bisa ngabantu gitu ka maneh da lain teu hayang bod urang oge ku posisinya serba bingung geuning gitu. Kan paling bisa ngadoakeun urang mah sebagai babaturan. Nuhun pisan ku doana. Sing sukses maneh Amin. Kumanya sing semangat lah ngajalankeun hirup geus kieu mah nya. Kitu atuh keun wae atuh urang lah tadina aya perlu kewe di imah nya. Omongkeun dah. Atuh aya nu sakalian da urang pasti nalila. Kewe sok we gaya tuh. sing sabar we nya. Bisi kangen mah ka inung maneh heg. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.